Biasa kerenangan siram. Terus di mana, Lur? Kadang dari yuk. Ayo naonnya? Orang ngomong ya. Ngomong naonnya? Eta si Bowo boga motornya. Ah, no bener. Asli orang mah bener. Oh, berarti saya tamang geus beunghar. Juga nama oh. Isbal meuli cai ka dieu teh 2.000. Orang we nih tah teh. Diem-diem bae. Nenggeus kumaha deui? Gaya boga motor anyar euy. Nah, atuh kudu. Ayo si Bowo gini mah teh. Cing mana ale mah? Hari enak, marane baru kenaon. Boga atuh. Mana boga teu? Boga motor aing mah marane boga teu. Boga motor kitu ke bangga. Sombong, boga motor kitu ge pamer. Coba beda urang mah loba duit. Aing boga oleh-oleh ge teu pamer. Cing asan eta ale-ale hiji. Loba duit oge ale mah mental. Oke, gini ngerasa minuman murah teh. Mana mah bener sombong di rumah teh. Bae, yang penting sultan orang mah. Bangga lagi lah. Budak motor kata di teangan. Sahkeun. Ya mah eta motor ampikeun deui lah ngeueur sing mah bensinan atuh kumbahan capek. Widih. Gening motor orang ngenyam. Seburang ampikeun deui sia mah. Mun Pak RT. Sok-sok buru. Ngomong wae sia mah. Bowo aing ngilu atuh. Hari eta sepeda kumaha Pak RT? Oh, bal, peda bawa ka imah. Siap Pak RT. Itu. Bang apikan sepeda Pak RT. Iya, thank you.